Sohibul Hikayat dengan judul Kiai Ahmad ayeuna kusim kuring bade digarap. Ari sakawitna kieu pala saderek. Aya hiji jalmi eta jalmi teh anu jauh pisan tina agama. Poek bulan tanggal 30 ai pengakuan tetap beragama Islam, tapi karena palaturan ieu agama Islam nolak sama sekali. Ulah higaning nyaho karena praktekna salat nincak oge ka masjid getara. Eta jalmi teh buas, cek urang Bogor teh mah tunggul di parud catang dirumpak, tukang bobok tukang tarok ngan henteu tukang ngabobokan anrok mah. Gawena istuning hobina teh kana main, seolah-olah judi anu dilarang ku Allah. Sajabati eta hobina eta si jalma teh tukang ngadukeun hayam, tukang pasea, sebab nganehna ngabogaan rasa pinuh ku ilmu kalahiran. Bangsa ajian weduk parung, Cigunewa, Cikengkengan, Serak, Cimane, Tanjakan, Braja Musti, Taji Malela, Betara Karang, ilmu banyu Pancasona, Betara Sangsang, Sapu Angin, ngan henteu Sapu Inyuk, Sapu Pare, bogaeun manehanana. Ari kagungan putra para saderek mung hiji-hijine jenengan Ahmad. Ai umurna eta Ahmad kurang leuwih 10 tahun. Kumaha para saderek kajadianana ieu si jalma anu wani ngarempak larangan Allah, anu beurang peuting gawena main jeung ngadu hayam, akhirna harta kakayaanana seep. Akhirna manehna balangsak dahar sore henteu isuk. Rumah tanggana oge anu kalintang repotna, di mana lamun hujan pinuh ku cai, karagragan cai hujan alias bocor ngarana. Kumaha sangeusna susah eta si jalma tetap tegancang kembali karena palaturan Allah, tetap ngabuntangur anu mawi tetap susahna eta si jalma. Namung pala saderek khawatir ka putrana jenengan Ahmad, make baju getara ngan ukur make calana oge calana sugan aya 1,5 kilo maberatna pinuh ku tambal. Ai gawena nganangis bae, basana Ahmad teh ibu hoyong dahar. Beteung lapar abdi hoyong mah hoyong dahar. Kumaha jawab ibuna? Nginum we ujang sing seubeuh. Kumaha atuh da teu aya olah keuneun. Bapa maneh sajabati ngomeh hayam gawena. Ahmad ngan hukur kaluar cai mata, ti peuting tepati bidah bisa sare, ngararasakeun kosongna ieu si beuteung. Anu akhirna Ahmad teh Pak ku ayana patuanganana lapar nya kapaksa mapai-mapai jalan, manehanana nuturkeun inung suku. Barang dugi kahiji pasar eta Ahmad teh menak artos ageungna satalen keur zaman normal. Nya eta Ahmad teh bunga anu amarwata suta. Manehanana manggih duit ageungna satalen.
satalen ge baheula mah ageng anu akhirna eta Ahmad lempang ka toko alias ka warung peserkeun kana beas kana lauk kana uyah restana dipeserkeun kana useup jeung kenur mun cara ayeuna mah 2-3 meter maksudna Ahmad nu mawi meser alat-alat nguseup alias mancing rek hayang usaha maraban inung bapak tujuan Ahmad nek usaha mancing sugan kapanggih saleter-letereun gancangna ye kiamat teh mulih ka bumina barang datang ka imahna eta teh Ahmad dipasrahkeun ka ibuna basana ibu abdi teh menak artos satalen ngan dibelikeun kana beas nubruk ibuna jang deudeuh teuing ibu geus teu kuat ieu teh beuteung ka cida laparna ti mana maneh teh meunang beas jang menak artos cenah bu tah ieu beasna tah ieu laukna bapana oge keur ngomeh hayam tepi ka dilesotkeun sebab ngadenge Ahmad mamawa beas penting maneh geura sangu aing oge lapar ye dijawab ku pamajikanana teu bisa nyangu atuh Kang ai eueuh suluhna mah lalaki kuduna anu kudu ngalasuluh teh kumaha jawabna eta jelema ngedul jelema tukang ngomeh hayam pokna aing sangeuk ai kudu ngalasuluh mah lapar mah lapar we tah kabang bahulaan jelema teh kitu malesna eta bapana Ahmad teh kitu anu akhirna ku males-malesna bisa oge ngalasuluh eta bapana tapi bilik imahna bilik dapur belah wetan dihantem tah kitu ngedul-ngedulna eta jalma pala sadiri nya anu akhirna disangu barang geus disangu geus asa nah Ahmad mah ampir teu kabagian ku indungna jeung ku bapana ai Ahmad mah gawena ngarautan awi we sapeupeting nyieun naon maksudna nyieun jejer barang beres nyieun jejer eta ki Ahmad terus diterap-terapkeun eta si useup barang beres nerapkeun useup kurang leuwih tabuh 4 enjing Ahmad jam 4 hampir waktu subuh ngahudangkeun ka ibuna bu kuring rek nguseup doakeun we ku ibu sugan kapanggih saleter 2 leter bu jang jawab ibuna bari jeung tunduh poe keneh jang deudeuh teuing maneh teh leutik-leutik ti peuting kakarayapan inget ka indung tapi silang kitu ge teu naon-naon didoakeun ku ibu Ahmad pak prihatin teras manehna mamawa useup turun gunung ungah gunung nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti akhirna ieu Ahmad teh menak hiji walungan atawa wahangan atawa kali nya Ahmad teh nguseup we nangkring di dinya pak barang dugi ka jam 4 sore Ahmad teh meunang loba eta lauk teh kenging seueur teras Ahmad teh mulih barang nepi ka hiji lemur ku Ahmad eta si lauk ditukeurkeun kana beas alhamdulillah 2-3 batok mah hasil teras mulih Ahmad teh dibawa ka indung bapana bu masrahkeun ta ieu beas hasil nguseup atawa mancing teh kuring meunang lauk dilironkeun kana ieu beas duh Mad ulah eureun-eureun maneh nguseup tong
meureun ibu teh menak dahar unggal poe bener ceuk bapana ngeunaheun madya ngeunaheun ieu inung sia lintuh deui jeung seureung deui susuna atuh aing sehat ya geus ulah eureun-eureun maneh nguseup bae ulah mikiran naon-naon atuh bapana jadi beuki ngedul bae eta Ahmad teh jadi gawena eueuh deui nguseup bae manehanana mah unggal poe jadi didikan masa-masa kali eta Ahmad kosong pisan kosong tina didikan sumawana didikan agama sumawana pengetahuan umum jadi Ahmad teh ngan ukur ngabogaan didikan iwal ti mancing atawa nguseup tah Ahmad lami jeung lami gawena nguseup jalan oge mun geus ledug ku sorangan kurang leuwih 2 tahun Ahmad gawena nguseup para bapak cunuk kana waktu ninggang kana mangsa kapenak jeung hiji santri di perjalanan cek santri assalamualaikum Ahmad teu bisa nemalan uluk salam sebab kosong tina didikan jang saha ngaran maneh cek santri ngaran abdi Ahmad bapak oh Ahmad di mana maneh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan di palih kulon cenah Pak dedeuh teuing asa ku Banjar Karang Panglayungan oh jadi ngaran maneh teh Ahmad sumuhun kieu cang bapak terek nanya ka maneh nah maneh teu aya deui pagawean sajabat nguseup teu aya cenah Pak sebab lamun abdi teu nguseup sapoe inung bapak abdi bisa teu dahar sapoe oh kitu tukang naon bapak maneh sok ngadukeun hayam Pak Gusti kieu mad supaya maneh jadi manusia anu berharga mamang rek ngajak ka maneh sebab Islam jeung Islam teh dulur kullu muslimin ikhwatun umat Islam di mana bae ayana eta saudara dulur geus mamang teh boga rasa kewajiban di antara dulur jeung dulur nek ngajak kana kahadean mamang jang urang masantren yuk supaya maneh teh jadi manusia nu berharga urang ngaji Ahmad poek Pak teu nyaho kana bahasa kecap ngaji naon cenah mang aing ngaji teh ngeunah ya Allah ya Rabbi dianggapna kadaharan apa naon teh jang ngaji neangan ilmu maksudna ngaleungitkeun kabodohan neangan kapinteran oh kitu cenah mang atuh uing mah teu boga bekel ceuk Ahmad yeuh kieu jang urusan bekel mah mamang tanggung jawab asal maneh daek ngaji cik geura bebeja ka inung bapak maneh bejakeun kuring hayang masantren hayang bisa ngaji cik muhun cenah mang jadi kula ka dieu deui cenah lamun geus diizinan ku inung bapak heueuh ka dieu deui jang jadi Ahmad teh papisah jeung santri lajeng mulih manehanana eta Kiai Ahmad barang datang ka imahna nyangakeun deui eta beas ladang lauk terus didahar disangu dipasak diolahkeun barang beres Pak terus dalalahar Ahmad sareng inung bapana barang beres dahar Ahmad pok nak teh kieu Bu Bapak kuring rek wak cabalaka nek blak-blakan ceuk Ahmad
kuring nek nguseup teh naon sababna sebab kuring teh hayang boga pangalaman hayang neangan ilmu hayang bisa ngaji Bapak kumaha jawab bapana Mad dia ulah menang dililir ku batur ya geus ngeunaheun ye inung sia tulintuh ya aing gelintuh ye geus ngaji mah ngeunah di lebok moal ieu mah geus puguh aing kapanggih daharan unggal poe ulah sok menang dililir batur ilmu di aing ngebekrek cek Ahmad lain kitu Bapak keukeuh kuring mah hayang masantren cek bapana heueuh sia masantren oge pan teu boga bekelna Ahmad Pak dijawab ku Ahmad ai sonor bekal mah teu kudu mawa dijamin uing ku santri-santri asal daek ngaji waduh cek bapana pusing aing atuh sia bisa dahar di pasantren aing jeung inung sia itu terserah Bapak cek Ahmad waduh kieu we atuh mad lah ai rek maksa mamaneh keukeuh teu naon-naon ngan ulah maneh dahar aing henteu wayahna we sia lamun masak di ditu kerakna mah kirimkeun we cenah nya heueuh deh cek Ahmad kerak ieu ni kerak jadi Ahmad teh Pak rek lempang masantren teh teu mawa naon-naon teu mawa beas teu mawa duit make calana oge aya sugan 1,5 kilo mah beratna Pak doakeun mah heueuh cik eta Ahmad ngoloyor ti imahna luga ieu lumunur layang rana dening laga dongeng nang mun cara wayang mah